Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugdi parwargi kumandan ramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dinten ayeuna simkuring baris neraskeun jejer cerita Sunda. Cai panuna sakti da bagian anu ka-38. Mangga derah kesadayana maranco. Mangsalam harita beki peting bae di buruan imahna bisatma atawa di buruan imahna neng malah harita loba jalma menikeun karajeng kabeh tamplok kadinya. Jalma-jalma anu ayah di eta lembur nyatana di lembur Citapen oge jalma-jalma anu araya di dinya ti lembur Cidadali anu geus parindah kadinya ngungsi harita geus sarua tamplok aya di buruan imahna bisatma. Sakabe jalma harita surak eak-eakan naon anu jadi sababna sabab Bahdongo jeung Wandana harita geus nangkarak pengkang dina taneuh berijeng boloboran ku getih irungna atawa cukang irungna geus potong cukang irungna Wandana geus potong Bahdongo geus sarua dihantem ku cirim anu make baju sing sarua hideung saha atuh eta jalma teh palebah dieu mah memang urang guar we dina bagian anu ka-38 ieu. Pamudah-mudahan we eta jalma teh bisa naon? Bisa ngenalkeun dirina ka sakabeh jalma anu hadir di dinya. Si Agus jeung Neng Mala kacida bungahna aya jalma anu geus nulungan ka dirina. Mun teh mah henteu ditulungan ku eta jalma geus pasti we. Mang Irja pupuh lembur oge pasti pagal paragat nyawana. Ya Agus jeung Neng Malage bisa jadi manehna oge bakal binasa. Ku kedatangan eta jalma, nyatana eta cilim anu make baju hideung teh ya ngajadikeun pusat perhatian sakabeh jalma. Bisat mah harita neutup ka eta jalma. Bangun anu penasaran pisan jeung deui dina dedeganana. Bisat mah asa-asa apal, Neng Mala oge sarua asa-asa apal kana dedeg pangandegna eta jalma. Dina kayan kitu eta jalma teh harita ngangkatkeun dua leungeunna. Kana palaba Bahdongo jeung Wandana kalayang cirimna Bahdongo jeung Wandana harita ngalayang saterusna mah ngalayang kadeukeuten tangkal peuteuy. Sat make elmuna eta jalma nu make baju hideung teh Bahdongo jeung Wandana ujug-ujug ret harita aya anu nalian. Talina teh warna bodas babarelakan make elmu eta mah lain satali talina Bahdongo jeung Wandana harita ditalian kana tangkal peuteuy kabehanana ngarasa bungah lugina hate musuh urang dinya urang lembur Citapen ayeuna mah geus teu balakaya geus teu bisa kukumaha. Bahdongo jeung Wandana harita ngarasa kuciwa hate lantaran dirina kabuktian geuningan eleh ku jalma anyar pinangih jeung diting saha eta jalma teh dedeganana can kabuka wajahna oge can dibukakeun. Dalamun teh mau eta jalma Bahdongo jeung Wandana teh pasti hasil we maragatkeun nyawana Neng Mala jeung si Agus. Bahdongo jeung Wandana dina waktu harita teu bisa kukumaha tanaga lapisna geus leuseuh geus eueuhan. Dada nyeri banget nyeri tatu anu di jero teh lumayan parna moal bisa diobaran ku kitu kieu kajabati kuning malah diobaranana bisa bae bakal jag-jag deui dina waktu harita. Eta jalma teh harita nyampeurkeun ka Bahdongo saterusna mah pok eta jalma nu make baju hideung teh cumarita. Dongo dengekeun ku anjeun jeung di anjeun Wandana. Kula mereka sempatan hirup pikeun anjeun duaan. Tapi aya syaratna. Anjeun duaan kudu tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Mun teu mah anjeun tobat tina waktu ayeuna, anjeun taluka kula, anjeun minta hampura ka pangeusir lemur Citapen jeung ka pangeusir lemur Cidadali, maka kula anjeun bakal dibebaskeun duanana. Anjeun dongo dibebaskeun ku kula. Anjeun oge sarua Wandana bakal dibebaskeun ku kula. Ceritaan eta jalma tandes pisan. Bahdongo jeung Wandana harita ngeluk tungkul kecelak weh tina irungna nyak celakan getih.
Dina bibirna oge sarua nyak celakan getih. Begitu teh mah. Oge si lemur anu hadir kabehanana ngarasa watir. Tapi da sawatir-watirna oge jalma jahat. Tetep we dina jero hate masing-masing mah ngakremet da lamun kongang mah hayang nenggeulan we ka Badongo jeung kawandana ku sakabeh rakyat anu hadir di dinya. Sedengkeun di eta patempatan teh aya si Ahep, si Sadri, si Penyeng, si Uki hadita. Opatanna teh bisa kukumaha di sok sanajan rajin manehna teh dina masalah cocopet, tapi da dina ahli bela diri mah manehna teh can bisaeun. Nanaon? Anu bisa kitu we neungeul teh padu neungeul ilmu silat nama eueuh nanaon. Jadi anu opatan teh ngeluk tungkul di tempat anu sejen malahan mah nyumput sagala. Sinengkeun Badongo jeung Wandana ngadenge kekecapan eta jalma. Harita bingung, dina hatena mah tetep teu asa teu da. Embung ari kudu tobat mah. Embung ari kudu balik pikir mah. Wok Badongo harita cumarita. Dewe mah mending kena kojor daripada kudu tobat. Jelmaan mah terus toga asa-asa odaran we dewe. Odaran dong asa-asa dikia-kia makalah nyeri. Daripada dinya nyeri mah mending langsung we eksekusi. Odaran we dewek deh. Wandana mah harita repeh teu cumarita. Hatena mah sarua jeung Badongo daripada kudu tobat mah mendinganan paragat nyawana. Titila teh anjeun teh teuas dongo. Wandana Nyai mun kitu carana mah kukula anjeun bakal dieksekusi dina waktu ayeuna. Eta cirim atawa eta jalma teh anu make baju hideung anu kecan kanyahoan wajahna teh harita ngadeuketan ka Mang Irja. Bang Irja, kula minta bedog. Ieu jalma memang kudu di kojoran dina peuting ayeuna. Mang Irja teleleda da kulantaran manehna teh mawa bedog harita dibikeun eta bedog teh. Bedogna henteu ari panjang-panjang teuing mah. Cukup dina wajarna bedog dina pada umumna we kitu. Srepet sring eta bedog teh dipesat ku eta cirim anu make baju hideung teh. Terus selempang ngadeuketan ka Badongo jeung Wandana. Kabehanana museur ka eta jalma, kabehanana menikeun ka fokus harita neuteup ka eta jalma jeung ka Badongo ka Wandana. Sabenerna mah eta jalma teh bisa wae ngaeksekusi Badongo jeung Wandana teh ku leungeunna. Lantaran leungeun eta jalma teh ngandung kasaktian anu pohara da buktina wae geuneunan bisa ngarubukeun Badongo jeung Wandana. Eta jalma teh ngan syukur sing nyingsinan hungkul ke Badongo. Bisa wae usieun teh mah Badongo teh bakal taluk ka dirinya. Bakal taluk ka eta jalma. Badongo nempo eta jalma mah bedog ngageter oge hatena. Da sabenerna mah mung ari kudu paragat nyawa dina peuting harita mah. Hayang kena hirup Badongo jeung Wandana teh hayang ngajalankeun aktivitas seperti biasana. Dongo, dengekeun ku sia. Iya bedog geus aya dina cekelan aing ye. Sakali deui aing nek ngomong ka anjeun. Nah anjeun teh dek tobat atawa moal? Wandana. Nah anjeun teh dek tobat atawa moal? Sok jawab. Keputusan jawaban anjeun nangtukeun nasib anjeun dina peuting ayeuna. Badongo harita pok cumarita. Kula tetep kana keputusan anu tadi. Nyatana kula batu yang tobat yang sok we tong asa-asa tojoskeun eta bedog kana dada belah kenca kula dek disabetkeun kana beung empek eta mah suka-suka anjeun we hideung. Kula oge sarua mun teu mah anjeun dek maragatkeun nyawa kula pek. Kula mah moal sedih, moal hanjakal. Keputusan kula geus buleud seperti alna Badongo. Leuwih hade kula paragat nyawa
daripada kudu taluk ke anjeun, daripada kudu tobat, daripada kudu membalik pikir. Benar-benar geus teuas hatena Bahdongo jeung Wandana dina waktu peuting harita. Eta jalma nu make tergos hideung teh harita maju 2 lengkah ngadegetan ka Bahdongo jeung ka Wandana anu keur ditalian dina tangkal peuteuy. Yang hareupna Bahdongo jeung Wandana teh harita kahareupeun eta jalma, kahareupeun balarea we anu keur nyaksian nu ngariung di eta patempatan. Neng Mala jeung si Agus harita maju ngadegetan ka jalma nu make baju hideung tergos hideung teh eta. Bahdanu kabehanana oge harita ngarangseg ngadegetan. Puguh we Bahdongo jeung Wandana mah harita katambah tabang geter hatena. Begitu teh mah da sakumaha jago oge. Kanu ngaranna paeh mah tetep we embung. Kabehanana ge hayang hirup mun teh mah dinasibkeun hirup salilana nya hayang hirup salilana. Bahdongo oge sarua jeung Wandana hayang hirup salilana. Kaputusan anjeun dicekel gokula. Nya geus, mun kitu carana mah. Andika dina peuting ayeuna memang kudu kojor ku leungeun kula. Eta jalma harita ngangkat bedogna. Teu asa-asa eta bedog teh harita dipabetkeun ka anak dadana Bahdongo. Siut bersat. Eta bedog teh menikeun ka nyorobok, menikeun ka blesur harita. Siut serep. Bahdongo harita ngutahkeun getih malahan mah nyembrot getih teh harita nyembrot tina sungutna. Bedog harita nancebah dina dada belah kencana parat harita nepi kana tangkal peuteuy. Bahdongo harita burial bencelik getihna tina dadana ngucur nyak celakana kana taneuh. Bahdongo harita tengah butuhkeun waktu anu lila. Kerjet kralak Bahdongo dina waktu harita ngalepaskeun nyawa. Hitu teh akibat teasna hate. Mung balik pikir dielingan embung dikitu kieu embung karap-karap manehanana. Wandana dina waktu harita biasa teu beungeutna. Lantaran sieun atuh da tetep we manehna teh ngarasa sieun. Hei Wandana, nah anjeun arek membalik pikir atau moal ya? Mun anjeun membalik pikir kukula anjeun bakal dilepaskeun. Bakal dilepaskeun dina penting ayeuna. Mun teu mah anjeun dik balik ka pademogan anjeun cor. Tapi mun teu mah sakali-kali didatang ka dieu kukula moal diantepkeun. Sok pertimbangkeun bae eta mah. Eta mah pertimbangkeun deui kumaha ari Andika Wandana. Kaputusan si Dongo geus salah. Kudu nama manehna teh tobat, tapi buktina mah geuninganan si Dongo teh kalahkeun ka ngalaksanakeun kahayang hatena we anu teuas. Anjeun mah ulah kitu Wandana, mun bisa mah babalik pikir euy. Kahirupan anjeun masih kene loba laluasa kene, jeung anjeun oge masih kene ngora. Masih bisa memperbaiki kehidupan anjeun. Gadenge caritana teh jelema Wandana harita ngeluk tungkul cai padone harita murebut meusehan kana pipina malahan manyak celakan kana taneuh. Bakinilah bagi kapikir ku Wandana nya anu antukna nama harita. Hate Wandana harita ku Gusti Nu Maha Suci dibere hidayah. Kula ngaku kana ceritaan anjeun. Kula oge sadar yen kula teh geus ngajalankeun kahirupan anu salah. Ngajalankeun kajahatan-kajahatan, mayan jalma, nyiksa jalma jeung itu jeung ieu. Jeung kula oge geus kapangaruhan ku Bahdongo. Begitu teh mah. Kula paham kana ceritaan anjeun tergos hideung. Kula ngarti. Dimimiti ayeuna kula tunduk patuh ka anjeun. Kula moal ka mana-mana moal nyingkah balilahan dek cicing dieu patempatan di dekatan anjeun. Kula nurut kana parentah anjeun, nyatana kula rek taubat. Dek pindah pilempangan tina lempang jalan anu salah. Jadi robah kana jalan anu hade. Kula tunduk patuh ka anjeun terus hideung. Kula taluk ka anjeun. Caritaan Wandana kadenge ku balarea.
Puguwe si tergos hidung harita kacidabungan pisan. Dina waktu harita pisan Wandana harita dilepaskeun tina tali anu ngabarogod ka manehanana. Wandana harita pancung nangtung di harapan si tergos hidung. Caritaan Wandana kacekel ku si tergos hidung. Malahan mah ketempo tina sorot panon oge Wandana teh bener-bener manehanana hayang tobat, hayang babalik pikir. Pokola dihampura. Usa kabeh pangesi lemur dihampura. Usa kabeh jalma anu hadir oge sarua dihampura. Anjeun dik cicing di lemur heg. Kukula dik dipangnyeunkeun imah. Mun tia mah anjeun dikawin ka urang dieu peg. Eta mah hak-hak anjeun. Di tempat sejen harita memang henteu jauh ti eta patempatan. Harita aya jalma anu nyaksian kana eta kejadian. Saha eta jalma teh? Tetela eta jalma teh si Kacung geuninganan. Si Kacung harita keur nyumput we di patempatan anu rada sunyi, henteu jauh ti eta patempatan. Ngadengan caritaan Wandana samodel kitu sok sanajan palebah dinya teh memang kahalangan ku jalma-jalma teh tu rajeg atau ngrilingan ka Wandana. Eta jalma teh bangun anu cecep pisan ke Wandana, bangun anu kesal pisan ke Wandana. Nu antukna eta jalma teh nyatana si Kacung teh. Sok harita manehanana nyokot peso leutik aya kena 3 sikina. Teu asa-asa eta peso teh harita dibuabetkeun kana palebah dadana Wandana. Hiuk bulesat. Eta peso teh menikeun ka ngapelesur harita ngaliwatan jalma, ngaliwatan ti luhur, tapi sanggeus ti luhur eta peso teh malegod hebat pisan. Elmuna si Kacung dina waktu harita memang luar biasa. Eta 3 peso teh ngapelesat harita. Puguh we si tergos hidung kaget. Tapi kakagetna memang geus eleh kunaon ku kacepatan gerakan eta peso. Anu antuk nama 3 peso harita ngeblesat geuna pisan kana dada Wandana. Hiuk crap. Kena baut. Wandana harita meubet kana taneuh. Saterus nama harita Wandana teh ngelewarkeun getih lalambaran tina songutna, tina dadana atau menikeun ka terak pisan ku peso leutik teh. Si tergos hidung harita kaget saterus nama ngaret kana palebah datangna eta peso leutik. Si Agus anu teh tatade nyaksian sarua harita ngaret. Neng malah oge sarua harita ngaret. Syurilat harita si Agus mah mudah eta jalma lantaran si Kacung teh harita langsung ngajerat indi teh tempatan. Neng malah oge harita panasaran syurilat harita. Neng malah jeung si Agus mudah eta jalma nyatana si Kacung teh. Kecepatan gerakan si Agus jeung Neng malah memang luar biasa ngagunakeun jurus geus sapinuhna tuh. Teu buru ngareta si Kacung kaudah ku Neng malah jeung si Agus. Syurilat celik. Harita Neng malah jeung si Agus mengatan jalan si Kacung. Si Kacung harita ngarengkog lantaran manehanana geus dipegat ku 2 jalma. Eta dengan anjeun Kacung. Maneh teh hayang bae, hayang modar. Bener maneh teh yang pae Kacung. Mun kitu carana mah tuh. Tabaya serangan kula ye. Hiya, syurilat. Harita Neng malah geus teu asa-asa langsung narajang ka si Kacung ngagunakeun jurusna. Hiuk. 2 peureup harita sing belasur ditambah si Agus oge sarua narajang harita. Bogoh we ditakesan oge da eleh jumlah, eleh kakuatan deui. Hiuk gerugdas cari jeung si Kacung harita ngadadig mundur ka tukang. Teu kanyahoan siat harita aya peureup ngapelesur kana tukang irungna. Hiuk copet cengkang. Si Agus harita ngacengkang, buru-buru harita mancukeun tang tuanganana. Dina kayaan ngadaligdeug kitu sabadana ngadaligdeug harita mancukeun tang tuanganana. Pelesat. Ning malah jeung si Agus harita narajang. Bogoh we si Kacung harita pakepis ngagiwar jeung pakepis ngabenung kana panerajangna si Agus jeung Neng malah. Hiuk gerugdas. Hiuk kilet plos. Tapi bekilat bagi kadese atuh da. Bakilah bagi kadese anu antuk nama harita opat runtuyan tenggelan. Si Agus jeung Neng malah tengah gedor kana anggota badan si Kacung. Hiuk jebrot jerawet cedak gebrok hiuk jebrot cengkang kudu bubut. Harita si Kacung meubet kana taneuh menikeun ka karunya pisan nang karak bengkang kejelok harita ngutakeun getih.
lantaran tenaga lapis nu digunakeun ku Neng Mala jeung si Agus Tilin tenaga lapis biasa atuh eta mah geus ngagunakeun tenaga lapis na oge teu asa-asa atuh sapinuhna pokuh we si Kacung dina waktu harita dina kaayaan anu ripuh cerilat set si Agus harita notok kana urat penting anu aya dina beungeut si Kacung tak si Kacung teu bisa walakaya teu asa-asa harita durudud we ku si Agus teh harita digusur si Kacung teh kadeukeuteuan jalma-jalma anu keur ngagimung harita ngagimungan ka Wandana anu geus teu nyawaan. Wandana harita geus niat edek balik pikir tapi tetela geuninganan manehna teh paragat nyawana ku peso anu dikirim ku si Kacung. Si Tergos hideung harita ngarasa lugina hate lantaran naon? Lantaran maotna Wandana teh aya dina jalan anu bener. Sok senajan manehanana teh jan tobat sapinuhna, tapi kabuktian geuninganan manehanana teh geus boga niat hayang babalik pikir jeung di si Tergos hideung oge bisa ngarasakeun kana kejujuran caritaan Wandana. Turilah si Agus geus tapi weh kapal bahdinya langsung weh diahlungkeun ka layang kedabaut. Si Kacung harita mebet di dekeuteun Wandana. Si Tergos hideung harita langsung nyamperkeun ka si Kacung. Pok harita. Tetela anjeun Kacung. Dengekeun ku jujuir sia Kacung. Mun tia mah anjeun rek tobat. Kukula diampura, ku sakabeh jalma oge diampura. Tapi lamun anjeun memang embung tobat, payahna we anjeun kudu nyusul si Dongo ka neraka. Haketer oge harita si Kacung. Dikitu-kitu mah da embung manehna oge ari paragat nyawa mah. Si Kacung harita bebalak pekan ngomongna. Bingung meureunnan. Kitu salah ke lain. Mun teh mah tobat, bisi teh mah majarkeun ngabohong deui. Sok jawab heula. Da anjeun arek tobat atawa moal ya. Tapi alusna nama Kacung tinggalkeun kajahatan. Masih keneh jan telat lantaran kula anu bakal ngaeksekusi anjeun. Mun teh mah anjeun ayeuna tobat, maka kukula bakal dihampura jeung ku sakabeh jalma oge bakal dihampura. Waktosna paratu sep komdang. Insyaallah dinten enjing urang teraskeun dina bagian anu ka-38. Ulujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.